Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kaum dangu sadayana tepang deui sareng pun emang dina guaran Sirah Nabawiyah. Hayu urang sami-sami wangun ieu channel ku cara toel like sareng subscribe. Pamugi kasayan palawargi sadaya sing janten sampeureun jaga di yaumil jaja. Amin ya rabbal alamin. Supados tenyang kolong teng kana waktos mangga urang sami-sami kawitan bae ieu guaran wilujeng ngadangukeun. Sadacan pun emang neraskeun ieu carios mangga urang sami-sami imetan Al-Qur'an surah Az-Zariyat surah ke-50 di ayat 24 tug dugi ka 30. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Nah geus datang carita ka maneh tamu-tamu Ibrahim anu dimulyakeun para malaikat. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Nalika maranehna arasup ka tempatna pok maranehna nyarita salam, manehna Ibrahim ngajawab salam pikeun kaum nu anjar pinanggi. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Jeung manehna Ibrahim indit ka ahlina kalawan rerencepan tuluy manehna mawa beuleum anak sapi nu lintu. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Sor ku manehna Ibrahim disuguhkeun ka maranehna sarta pok naha henteu ditaruang. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Gebeg manehna Ibrahim ngerasa rempan ku maranehna. Maranehna nyarita poma salira ulah ngaraos rempan. Jeung maranehna ngabubungah manehna ku ngabejakeun yen manehanana Ibrahim bakal meunang anak lalaki anu pinter. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Koceak bojona ngoceak bari nepak kana beungeutna sorangan sarta pokna apan kaula teh nini anu hapa. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Pok maranehna tamu nyarita nya kitu pidawuh Pangeran salira sayaktosna anjeunna nu maha wijaksana nu maha uninga. Kocap dina hiji dinten Kanjeng Nabi Ibrahim kasumpingan dua lalaki minangka tatamu ka anjeunna. Pok dua tatamu teh uluk salam, salamun. Kanjeng Nabi Ibrahim ngawalar salamun pikeun jalma anu anyar pinanggih. Satutasna ngabagiakeun para tatamuna anjeunna pamitan sekedap ngalemet ka pengker miwarang ka garwana supados nyadiakeun tuangeun sarta henteu hilap mencit anak sapi pikeun disuguhkeun ka para tatamu. Sarengsena kitu Nabi Ibrahim teras kapayun deui mayuna dua tatamu. Gancangna carita di tengah-tengah obrolan kudu kasapih ku datangna Siti Sarah ngawartosan bari jeung nanggai baki nyanak susuguh anu tadi parantos dipesen ku Nabi Ibrahim. Hiliwirna beureum daging sapi ngora anu girinih istuning matak uruy ngagoda pejit jadi kukurubukan komo deui dipapaes ku sangu bodas anu ngebul keneh kacidanang tangna pikeun buru-buru dipindahkeun kana piring sarta dihuapkeun ku jalma-jalma nu aya di dinya. Sabada rengse Siti Sarah ngajagrageun segala katuangan anjeunna unur pamit ka sadaya pikeun ngalih calik di rohangan tengah. Atuh Nabi Ibrahim ngangsod ka payun calikna bari jeung ngodomang kana cukia paranti nyiuk sangu pikeun nyontoan bari jeung miwarang ka para tatamuna supados sadayana taruang heula. Tapi anjeunna ngaraos kaget anu
anu taya papadana wireh ngadangu cariosan para tatamu anu nolak kalayan sopan kana pangajak tuang ti Nabi Ibrahim. Hal ieu teh dumasar kana adat sareng kabiasaan di Mesir, rehna upami para tatamu disuguhan ku pribumi teh tekengeng nolak margi eta teh kalakuan anu kirang sopan. Kanjeng Nabi Ibrahim ngaraos heran dumeh saumur dumelah nameh harita menakan tatamu dijamu ku katuangan-katuangan anu mewah aya tatamu anu nolak. Hal ieu teh ngadatangkeun rasa kasieun anu tan wates wangen dina manah Kanjeng Nabi Ibrahim. Ninggal pasemon Nabi Ibrahim anu ngemu kasieun pok hiji ti antara dua tatamu teh cumarita, "Ibrahim, anjeun teu kudu ngarasa hemeng komo deui ngarasa honcewang. Perlu ku anjeun dikanyahokeun yen kami teh dua malaikat utusan Allah anu diparentah turun ka bumi nepungan anjeun jeung nepungan Lut. Jadi hampura lain tengah hargaan kami mah bangsa ruhani anu teu bisa ngadahar naon-naon anu biasa ku bangsa manusia di dalahar." Sarengsena para tatamu Ibrahim ngajelaskeun ngeunaan kaayaan dirina, pok Nabi Ibrahim cumarios deui. Tah upami kitu mah atuh atos jelas sagala rupina teu sawios-wios. Ayeuna ngeunaan diri kaula nah aya parentah naon ti Allah Subhanahu wa taala pangna ngutus para tatamu sumping ka kaula, kami manggul tugas ti Allah pikeun ngabejakeun ka anjeun jeung Sarah yen dina waktu anu moal lila deui garwa anjeun anu ngaran Siti Sarah baris kakandungan. Siti Sarah anu ngimeutan di tukangan panto lali ka temah wadi, anjeunna langsung luncat nyeureudeg ka tamu bari jeung nepak pipina bari anjeunna ngucap Allahu Akbar. Nah nya eta beja teh kulanun padahal pan anjeun sararea oge geus nyaho kaula mah nini-nini anu hapa. Bener pisan ieu beja langsung ti Allah ditugaskeun ka kaula pikeun nepikeunana jeung dina beja eta teh karaguan saeutik oge. Allah Maha Kawasa pikeun nyieun sagala rupa ngusik malikeun sakumna pangeussi anu aya di alam dunya. Ngadangu cariosan para tatamu sapertos kitu teu kinten Siti Sarah ngaros bingah anu taya hinggana dumeh doa-doana salami ieu geuningan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Pok Nabi Ibrahim naros deui ka para tatamu, lajeng beja naon deui anu kadua anu kukuring kudu dikanyahokeun teh. Pok para utusan cumarita, kami diutus nepungan Lut pikeun ngancurkeun umat-umatna anu wangkelang jeung ngabalieur tina aturan Allah. Deui-deui Kanjeng Nabi Ibrahim ngarenjag bari jeung pok tumaros ka utusan. Nah eta teh kungsi dibere paringetan saacana pok utusan nembalan. Allah Subhanahu wa taala dina kaputusana moal aya kasalahan. Gancangna carita kurang leuwih 10 atau 8 bulan ti satutasna para utusan datang na tamu ka bumina Kanjeng Nabi Ibrahim. Gubrag wae Siti Sarah ngalahirkeun budak lalaki anu dibere ngaran Ishak. Atuh kiwari Kanjeng Nabi Ibrahim ngagaduhan 2 putra di 2 garwa nyaeta Ismail sareng Ishak. Ismail ti garwana anu kadua nyaeta Siti Hajar atuh Ishak ti garwana anu kahiji nyaeta Siti Sarah. Kirang langkung 50 dinten ti saprak Nabi Ishak gumelar ka alam dunya, Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun deui parentah ka Kanjeng Nabi Ibrahim supados ngajajabkeun Ismail kalih Siti Hajar kahiji patempatan anu tebih di dinya. Sok sanajan meureun ai ku jalmi biasa mah pinangtos bakal berat ku ayana eta parentah, tapi Kanjeng Nabi Ibrahim istuning tabah sarta dengan tosan isuk pageto. Harita keneh anjeunna miwarang ka Siti Hajar supados tatan-tatan ngumpulkeun barang anu baris dicanak ka tempat tujuan anu sakumaha diwahyukeun ku Allah Subhanahu wa taala ka dirina. Sabada sagala rupina tarapti bring wae tilu jami ngingkleuk tumpak onta
muru kahiji tempat jauh moal burung cunduk anggang moal burung datang 3 bulan tos kalarung kiwari tiluanana atos dugi ka patempatan anu dituju ari kaayaan tempatna estuning matak pika keengen mangrupakeun gunung-gunung batu anu cing jelegir oge jurang-jurang geusik anu jarero istuning teu aya tatangkalan anu hirup hiji-hiji acan aya soteh tempat ngiuhan boh tina panas atanapi hujan paling dina sela-sela batu dihanapeun gunung-gunung nurutkeun riwayat tempat anu dituju ku Kanjeng Nabi Ibrahim Siti Hajar oge Ismail teh nyaeta patempatan anu baheula kungsi diwangun Ka'bah ku Nabi Adam alaihissalam katut putrana Zid tapi hancur ku ayana kajadian banjir Nabi Nuh anu ngancurkeun sagala rupa anu aya di alam dunya. Allah subhanahu wa ta'ala parantos netelakeun dina surah katilu ayat 80 genep nu unggalna Bismillahirrahmanirrahim kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin didinya aya tanda-tanda anu tetela nyaeta makam urut nangtungna Ibrahim jeung sing saha anu abus kadinya tan wande ngarasa tentrem jeung wajib keur manusia karena Allah munggah haji keur sing saha anu kadada kaduga ngalaksanakeunana jeung sing saha anu kupur sanyana Allah teh beunghar teu butuh ku saeusening alam aya 2 hartos anu kahiji Mekah anu kadua pondasi tukung silami pok Nabi Ibrahim ngawitan cumarios ka Siti Hajar Hajar bojo akang sigana mung nepi ka dieu akang marengan anjeun jeung Ibrahim di ieu patempatan tapi ulah hariwang pidoa akang salawasna baris marengan kana sagala rengkak palipolah anu ku anjeun jeung Ismail dilampahkeun mugi-mugi isuk atawa pageto akang masih keneh dibere kepercayaan umur ku Allah subhanahu wa ta'ala supaya urang bisa riung mumpulung deui sabihara sabihari saumumna jalma biasa tangtos wae Siti Hajar aya rasa kahariwang dina manahna nu antukna pok anjeunna tumaros kanu janten caroge ku bahasa anu kacida sopana duh jungjunan nah akang baris tega ningakeun abdi sareng bebelahan jiwa di patempatan anu sakieu hara-harana teu aya jalmi teu aya tangka teu aya cai kengeng 3 kali Siti Hajar tumaros ka Nabi Ibrahim tapi Nabi Ibrahim calik bae teu maparin walaran anjeunna ngaraos bingung kedah kumaha ngadugikeun ieu parentah ka Siti Hajar margi parentah ti Allah mung ukur ngajajabkeun Siti Hajar kalih Ismail ka eta patempatan estuning teu aya parentah anu ngajelaskeun itu sinareng ieu eta di dieu kauji yen Siti Hajar teh sanes wanoja anu biasa-biasa namung wanoja anu perceka turta tiasa neguh naon anu nuju ngagolak dina manah katut emutan nu janten caroge akhirna pok Siti Hajar tumaros deui ka Kanjeng Nabi Ibrahim duh panutan abdi anu sajati naha saleresna salira ngajajabkeun abdi kalih Ismail kapalih dieu teh eta teh mangrupakeun parentah ti Allah subhanahu wa ta'ala ngadangu patarosan bojo anu pinuh ku pangharepan Kanjeng Nabi Ibrahim minangka manusia
anu boga rasa jeung perasaan anjeunna henteu mampu ngucapkeun kalimah sakecap-kecap acan ukur ramisakna cipanon sarta anjeunna ngungeukeun mastakana minangka jawaban kana partarosan Siti Hajar. Hatur nuhun panutan, sok sanaos teu aya ujaring kecap ti salira namung hate abdi parantos tiasa ngarasakeun naon anu ku salira karaos dina wangkit ayeuna. Insyaallah abdi ridho dunya akhirat lahir tumekaning batin abdi ikhlas bral salira bilih bade miang nohonan tugas-tugas anu sanesna anu baris diwahyukeun ku Allah ka salira. Insyaallah abdi kalih Ismail baris tabah di ieu patempatan ngajalankeun parentah Allah anu didugikeun ka salira. Hatur nuhun panutan, wilujeng angka barijeng nandangan kasedih anu taya hinggana Kanjeng Nabi Ibrahim ninggalkeun Siti Hajar kalih Ismail duaan di eta patempatan. Eueuh waktosna seep cagah urang teuneun dihaneulem hieum tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang samper deui teh hilap pun mang nada agung cukup lumur jembar hapunteuna boh bilih aya basa anu kirang merenah salami dipidangkeuna ieu rekaman. Pamungkas catur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.